sifatul ma'ani ieu teh bagian katilu tina bagian anu opat. Pan sifat nu 20 di Allah teh dibagi opat. Hiji anu asup kana nafsiyah kesina hiji yakni sifat wujud. Kedua aya nu asup kana sifat salbiyah kesina aya 5 ti mimiti kidam tapi kana wahdaniyat. Kaina katilu sifat ma'ani kesina aya 7. Tamu kalap teh kana nafsiyah, kana salbiyah, kana ma'ani uningan teh wajib teh. Wajibna wajib syar'i. Ari wajib syar'i teh kumaha pancakakina yusabu alaman ya takidu al ma'aniya diganyar jalema anu nekatkeun kana tetepna sifat ma'ani di Gusti Allah. Wa yu'aqabu alaman lam ya takid al ma'aniya disiksa jalema nu teu nekatkeun tetepna sifat ma'ani di Gusti Allah. Mana ma'ani teh? Oke, kudrat, irodat, ilmu, hayat. Jadi lamun seuk dipapa hiji-hiji mah kieu i'tiqadul qudrati wajibun. Al qudratu wajibatun. Bahasa wajib aya 2 kali. Hiji wajibun dina i'tiqadul qudrat, anu kadua al qudratu wajibatun. Beda statusna. I'tiqadul qudrati wajibun eta mah wajib syar'i. Kumaha manana? Yusabu man yatakidu ala qudratillah, diganyar jelema nu nekatkeun kana ayana qudrat di Gusti. Ya, urang ti bumi angkat ka masjid bade ngaos, diganyar ibu nu datang ka dieu mun boga tekad abdi datang Allah nu ngabisakeunana. Wa yu'aqabu alaman lam ya'taqid qudrat Allah, disiksa jelema nu teu aya dina hatena patekadan qudrat di Gusti Allah. Aing maka dia bisa aing we teu inget teu ngaku yen kuring bisa dibisakeun ku Gusti, disiksa eta teh. I'tiqadul qudrat wajibun nu salat nekadkeun aing salat Allah nu ngabisakeunana ka arep-arep diganyar. Wa yu'aqabu alaman lam ya'taqid qudrata Allah, disiksa jelema nu salat nu boga tekad aing nu bisa salat eueuh qudrat Allah dina salati urang. Na'udzubillahi min. Maka karena sifat ma'ani teu limpaya bisa nataan, da ipaya nataan mah saliwat oge kata qudrat, irodat, ilmu, hayat sama basor kalam ngan 7 kabehna teh. 7 menit itu moal fungsi lain paya katalah, tapi paham kana maknana, paham kana dalilna, nu paham kana mana jeung paham kana dalil bener tekadna. Sanajan nekadkeun teu paham kana mana jeung teu paham kana dalil, eta teh disebutna tekad taklid anu sering diuningakeun mun jelema dina patekadan ngalap cukup ku taklid. Cek Imam Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi mah teu cukup cenah. Malah jelema anu maksakeun wios aing mah bade taklid we dihukuman kafir eta teh. Tetap kudrat di Allah tetap ditekadkeun kudrat Allah ditekadkeun ngarti teu kana kudrat Allah. Teu apa dah cek batu Allah teh kudrat. Salat bisa aing, puasa bisa aing, mau ngaji bisa aing, dagang untung menang aing. Tuh eta teh nu teu paham kana makna kudrat. Nu paham kana kudrat mah moal sagala aing tuda. Sanajan aing dagang dina dagang menang untung, lain aing nu bisa nyieun untung. Komo dagangan mah Allah ngadamel untung dina dagang keur kuring kakarek beres tekad. Lin kuring bisa nyieun datang ka masjid teh ngaji, tapi kuring ku Allah dibisakeun datang eta kakarek beres tekad. Dan kita dipayun bakal disambungkan kudrat sifat
ari sifat teh kasifatan ku wahdaniyat. Matak aya istilah wahdaniyat pis sifat. Ari wahdaniyat pis sifat teh ngeuweuhkeun bilangan pisah jeung bilangan antel. Mana bilangan pisah hiji sifat kade jadi dua. Contoh di Allah ayat 2 kudrot. Nyieun init ku kudrot nomor kahiji, nyieun teu init ku kudrot nomor kadua. Mustahil eta kitu ka Allah. Anu kadua aya bilangan pisah, mana aya nu boga kudrot liati Gusti. Jadi ngaku kuring bisa. Tah ngaku kuring bisa teh disebutna kamun pasil bil afal. Nu ceuk Allah kudu dieuweuhkeun, ieu ditetepkeun ngalawan Allah eta teh. Teu nu boga kudrat kajaba aing cik Allah darbi aku bisa aing ieu teh nu sok ngaku barang batur teh saha ngaranna bangsa kapangi we kumaha diduruk bangsa ka oge urang ge ngaku nu Allah nya teu diduruk isuna naudzubillah min mata kurang datang kana tempat ngaji lin bisa urang dibisakeun ku Gusti gitu. Ari ma'ani teh sifat wujudiyah sok sati acan kana ben. Ari wujudiyah teh sifat tu bangsa aya. Ari ayana teh akur jeung ayana zat. Ari ayana zat Allah tong hilang. Ayana di atapan ku kidam eueuh mimiti. Ayana zat Allah di atapan ku bangko eueuh tu. Jadi Allah teh aya datna eueuh mimitina jeung eueuh tungtungna. Atu sifat ma'ani ge model kudrot ayana teh eueuh mimitina jeung eueuh tungtungna langgeng ayana ma'ani. Teu sangka Allah nanyakeun ti iraha kudrotna Allah. Hai ka urang mah mun urang disebut aya pangabisa pangabisa di urang mah ayana teh heula. Sok bareto meme bisa kana motor teu heula lin. Nya gitu malah eta bisa karena motor teh ge maju teu bisa deui jadi aki-aki we geus teu duga diung di masjid acan komo dina jok motor mata bisa nu aya di jelema mah aya mimitina jeung aya tungna si eta mah geus aki-aki ge tapi semua motor coba ngajaran paeh bisa kene nu pakeun motor nu paeh mata bisa nu aya di jelema aya mimiti aya tah kudrot di Allah mah eueuh mimitina eueuh tung mayang bisa na ti Allah teu sah nanyakeun ti iraha jeung teu sah nanyakeun tepi ka eta sifat wujudiyah. Kadua sifat ma'ani teh kabehna aya 7 sing paham hiji-hijina ulah poe bisa nataan. Nu 7 teh hiji kudrot, kadua irodat, anu katilu ilmu, kaopat hayat, kalima sama, kagenep basor, katujuh 7 sarua nu 7 bieu ditata teh jiga kudrot nu tadi gini genep sasesana tipeuna sarua jeung kudrot. Aya eueuh mimiti irodah Allah aya eueuh mimitina cik kahayang urang aya mimitina nyalin aya mimitina ngaji we urang kana ieu tempat aya mimitina hayangna teh da bari tempat teu hayang ting hayang kaered ku batur ting hayang memang kabita hayang ngarti ngaji paru-paru pahayangna teh nganu penting memeh urang datang kana ieu tempat teh bari tempat teu hayang heula. Mun baratuna teu hayang heula ayeuna jadi hayang eta alamat irodah urang mah teu ajali beda jeung irodah Allah. Allah mah irodahna eueuh mimi Allah mah irodahna eueuh tung ilmu sok ilmu urang memeh nyaho teh nyaho heula urang mah memeh ngarti teh bodoh heula. Allah mah teu ngalaman ka sorang ku bodoh teu kapeulaan ku bodoh teu katungtungan ku bodoh. Urang mah bodoh heula tuluy pinter geus pinter ge bodoh deui beraeun jelema pikun teu nyaho naon.
hayat Allah sarua eueuh mimitina eueuh tung beda jeung hirup urang mah aya mimiti aya tung itu sama ngarungu Allah sama na Allah nguping na Allah mun disunatkeun mah eueuh mimiti eueuh tungtung ya bari ta'aluk sama na Allah maka dipayun lain kana sora hungkul tak jika sama ku Allah panceli urang mah spesial paragi ngadengekeun sora nu ngajenjentul mana teu kadenge aya ge katem pok terus itu sarua urang mah memang ngadenge teh teu dedenge heula sok orok bebat kakarek borosot ke alam dunia teh teu dedenge teh geus dedenge jika ayeuna engke ge bakal teu dedenge deui maju kolot mah leungit pendengaran mata kungal papangi jeung budak leutik si aki-aki eta mah cenah layar sentuh mah teu kadenge kudu ditoel sakit tu milih gogorobokan tah sama na Allah mah eueuh mimitina eueuh tung mesti harewosan oge ibu kasama ku Allah malah aing mah teu harewos acan nah teh galecok kasama ku Allah itu basol ningali Allah ya mun urang ningali teh kanu ngajentul ku Allah mah sora ge katingali pasok ayeuna nepo sora katingali sora pribadi seluruh pada rada tarik jika tinggal ngepecil ta sora dekat tempolin aya ge sora mah taku Allah mah sora ogenan ka basor mata ta'alukna sama jeung basor teh kana sakabeh nu aya arek dat arek aswat zawat mah benda dat ari aswat mah sora kalam hiji di nomor 7 sarua kalam Allah eueuh mimitina kalam Allah eueuh tung di alam arwah Allah nanya alastu birob di barjah isukan ditanya deui man rob buka da mah aya na kalam teh heuleut-heuletan ayeuna ge di dunia ditanya urang teh aing lain nu nyieun bisa hadir ka maneh kana pengajian ngan rohani teh kana pananya eta teu ngartieun jadi pananya teh kana rohani teu dugi mata rohani urang teh teu dek malan kunaon pangateu nepi aya nu ngahalangan naon nu ngahalanganna rupa ngahalangan kana pananya Allah nepina terhadap rohani urang sora ngahalangan kana nepina pananya Allah kana rohani urang menyerupa jeung sora ngahalangan padahal hakikat nama lain rupa jeung sora nu ngahalangan tapi sangkaan urang aya narupa jeung ayana sora al wahmu wal khayalu yusbitani al ghaira wa hamad jeung hayalan duanana netepkeun kana ayana perkara lianti Gusti teu hakikat rupa sora jeung rasa da aya sote dia ya kenu aya manaon kalam Allah maka kalau nanya aing lain nu nyeun awas dina soca aing lain nu nyeun kepat dina panangan aing lain nu nyeun ngalengkah dina sampean aing lain nu nyeun untung dina dagang aing lain nu nyeun hujan turun ka bumi aing lain nu nyeun montok dina pare ditanya kabeh oge tapi ruhani urang keur di sawah luput mun inget kana pananyana Gusti Allah sabab kehalangan ku sawah teh kata maani eta oge sarua 7 sadaya apa hiji-hiji nu 7 nomor kahiji teh naon ari maknana kudrot teh kawasa teu kasamper ku apes eta nu disebut kudrot pata kudrot teh maknana adamul ajzi eueuh apes kawasana teh Allah mah teu kasamper ku apes kawasana urang mah sok kasamper ku apes lin kaduga maneh mangul batu kaduga keur jag-jag sote dan geus keur teu jag-jag mah eta batu teh boro-boro dipangul dicabak oge teu kaduga digotong jeung batu oge teu kaduga boro-boro dipangul ku sorangan tuh tah kudrotna Allah mah kawasan Allah mah teu kasorang ku apes eta kakarek makna adamul ajzi
kudrotna Allah mah teu apes itu atos. Mun urang kudrot urang mah majaji memehna eueuh sageus aya ge eueuh deui kudrotna Allah mah istimror mayang kawasan Allah mah tak ulah cangcaya. Allah kawasan ngabeungharkeun nu fakir, sabalikna Allah ge kawasan makirkeun anu beung. Allah kawasa minterkeun nu bodoh, samulihna Allah kawasan ngabodohkeun anu mata nu pinter entong sombong, da Allah mah bisa nyeun bodoh nu pinter. Anu bodoh ulah pesimis, ulah putus asa, da Allah mah teu hese nyeun pinter. Nu teu boga duit ulah leutik hate, da Allah mah teu hese nyeun beunghar di nu fakir. Jeung jadi jelema beunghar tong sombong, da Allah mah teu hese ngaleungitkeun ka beungharanana sanajan sakitu panon. Korun oge sakitu beungharna salam dunia pambeungharna jelema ti golongan kupat teh korun lain sasukarame, lain sacitamian, beungharna teh salam dunia. Jadi lamun nanyakeun saha jelema pangbeungharna salam dunia ti golongan kupar mah mangkorun ngaranna teh. Langgeng beungharna si korun paeh harta lagi dilelepkeun ku Allah kana jero bumi, maka lamun jelema geuningan ngagalian bumi sok paribahasa mami harta karun, harta korun eta teh. Balas beunghar si eta. Sehingga aya papangihan dina jero tani hogena nu si eta nu disebutkeun. Saha beungharna jalema saalam dunya ti golongan iman Sulaiman alaihi salam. Tapi Sulaiman ge pangbeungharna saha? Itu eta teh korun ba beunghar bari teu iman siksa ku Allah. Nabi Sulaiman beunghar iman dibagjakeun ku Allah ngan ka surgana rada telat batan Nabi nu sejen. Kunaon rada telat asup ka surga? Kapan dihisab? Jeung Nabi bedana cek beja 40 tahun bedana asup ka surga. Maka kulah hayang loba teuing. Komo aya loba nu haraman mah. Isukan teh dikongkorongkeun cenah barang haram makana pun ukuran. Leuheung sama teh dikongkorong kawas ayeuna di dunia. Emas ngabaracak. Isukan manu dikongkorongkeun harta nu di ladang haram teh ku urang atau teu ditasurupkeun di jalan Allah kuduna dibikeun kanu hakna. Kapan aya fakir miskin kudu dikaluarkeun zakat ya henteu isukan teh dikongkorongkeun eta nu dikongkorongkeun teh jara diorai macokan ka jelema anu makekeun eta harta bana dina duduhna. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh itu di Andalusia. Ditanya dan balas pulau atuh pangbeungharna saalam dunia. Diaudit isukan teh bakal diaudit. Ayeuna pan loba pejabat diaudit loba kapan hartana urut korupsinya. Tarare mau geuningan triliunan korupsina kitu kaku. Geus lain miliar deui, triliun korupsina kitu. Maka alhamdulillah kuduna mah pejabat tu kapangi korupsi teh kaudit di dunia daripada teu kaudit di dunia isukan diaudit di akhirat mah da anger aya. Ai kaudit di dunia makanya kene sudah ditobatan. Isukan mah di akhirat geus teu kanya ditobatan, auditin harta bana loba nu halal bayarna misi rek ka surga nyimpang heula cek Allah nyimpang. Nyimpang heula ka neraka. Bade nyimpang ibu-ibu. Lah cenah ngaranna ge nyimpang menyalila-lila teh pek ajaran. Da pangsa kedeung ge cenah dina neraka mah saumur-umur dunia. Mata kurang teh hoream-hoream acan, hoream-hoream acan nyimpang na oge nya. Ai kudu kitu mah. Tapi bisi hoream ge kudu mah nyimpang teh kanyat ditemal ku hoream. Mun ku nyimpang mah muga-muga we memeh maot ditarima kebaturan ku Gusti. Asal unggal Jumaah maca ilah-ilas
hilas kulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi paham li taubata waqfir dunubi ulah dibaca hukul eta teh nadom nitah tobat di batas hilas kulil firdausi ahla di masjid ini kaimah judi ini kaimah nipu batur ini kaimah maling na'udzubillahi min gitu perasaan teh beres itu sok dibaca ulang tas Jumat ayo urang mah henteu aya eusian mah tina doana hese udah letak harapan teh muga-muga we ku Allah memeh kono kumur dibisakeun tobat da eta nu mahal mah tobatna nu mahalna dikersakeun doraka mah jelema teh teu hese gitu. Da kana duraka mah berat jelema. Ngan dikersakeun bisa tobat mah langka. Nikmat anu pangbadag-badagna dosa badag tapi dibisakeun tobat. Terus engke teh kantun kudrat Allah langgeng aya di Allahna wallahu a'lam bis shawab.